Duh, oi, loba pesanan kieu nu minta sampo. Barang sampo na eueuh ya, duh. Aing kudu pesen ka saha ieu nya? Duh, aing teu boga duit saperek-perek acan ieu teh duh. Jaba aing hayang ulin ieu teh. Duit ge teu boga duh aing. Si Mamat itu bugeun. Telepon lah. Saya ada yang nelpon ieu duh. Tau? Mat, keur di mana ayeuna? Kumaha wek? Aya nu nelpon maneh. Kangen ka aing. Duh, urang keur ieu ya Mat ya, keur butuh pisan sampo. Maneh boga? Oh, sia teh awek butuh sampo. Aya di aing sampo mah butuh sabaraha kilo kitu maneh? Ah, mun aya mah sakintal Mat. Tapi hargana euy mun aya mah. Rada murah seuti. Da urang soalna itu jualin deui. Heuh, aya sakintal mah wek. Ah, masalah harga mangke we, geus papanggih di dinya. Oh, heuh atuh, tapi wayah nanturkeun we ka imah nya. Da soalna urang keur ieu duh, hoream ka mana-mana geuning. Heuh, ki ku aing dianterkeun ka imah, ayeuna pisan yeuh. Soalna aing keur butuh duit euna mah. Heuh atuh nya. Heuh Mat, ku aing ditungguan ayeuna pisan ya. Sok-sok ka dieu sok. Ah, kebetulan si Rawek we nelpon ka aing. Mau aing teu boga duit ieu teh. Jing. Anggur nih. Bae. Aing capek nanjak lah si Rawek nggawekeun. Lamun uritan mah ku aing mau dianterkeun ieu tuh. Baik tah. Capek aing tuh. Jih, sia sugan aing bohong dianterkeun teh Mat. Jih, aing mah karunya ka manewek. Aing ngebelaan dihanap tuh manggul ieu anjing. Tapi kakek sanggup gobrot kieu aing. Duh, aing karunya ka maneh Mat. Jadi mah dikesang kitu Mat. Gua Alus sih sampeuna. halus lagi kok belum akan dibuka ngewe. Udah we heula ieu mah. Sabaraha? Rusuh aing yeuh. Geus sabaraha ieu teh? 25 lah. 25. Heeh. Masa kintal. Ayo sakintal 250 dikeun. Sampai aing yeuh. Rusuh. Itu ya duit aja. Heeh. Nunya. Orang Mat. Duh, nuhun pisan orangnya. Heeh. Oh, kita bu ieu anu butuhan pisan yeuh. Heeh. Ayo nya aing yeuh. Heeh, Mat. Heeh. Aing sabar euy. Aing nu boga sampe euy. Resep pisan teh. Teh aya sakintal gitu. Jika seutik pisan ieu teh. Iya. Gampang kieu euy. Semua manipu gitu. Uang tempo jerona. Bruh. Anjir. Nah si Mamat nipu ke aing. Si goblok, si goblok. Ah, palingan tadi embungan dibuka acan. Taiwan nipu ka bubuk kae nu kieu. Cogrog. Aing. Menang we ka ti buku aing. Kan aing menang duit jeung ulin ieu. Siga uleg. Cungur. Palingan nipu ke aing. Tuh aing kah rugi 250 ieu mah. Duh, aing karunya kemana Mat? Jadi mah dikesang gitu Mat. Gua Alus sih sampeuna. halus lagi kok belum akan dibuka ngewe. Udah we heula ieu mah. Sabaraha? Rusuh aing yeuh. Geus sabaraha ieu teh? 25 lah. 25. Heeh. Masa kintal. Ayo sakintal 250 dikeun. Sampai aing yeuh. Rusuh. Itu ya duit aja. Heeh. Nunya. Oh, Mat. Duh, nuhun pisan orangnya. Heeh. Oh, kita bu ieu anu butuhan pisan yeuh. Heeh. Ayo nya aing yeuh. Heeh, Mat. Heeh. Aing sabar euy. Ya euy. 2 3. Duh, aing teu boga duit saperek-perek acan ieu teh duh. Jaba aing hayang ulin ieu teh. Duit ge teu boga duh aing. Saya ada yang nelpon ieu duh. Tau? Ok. Duh, euy.
Ieu loba pesanan kieu nu minta sampo. Barang sampo na eueuh ya duh. Aing kudu pesen ka saha ieu nya. Si Mamat itu bugeun. Telepon lah. Halo? Oh, Anjir. Nah si Mamat nipu ka aing. Si goblok, si goblok. Aing nu boga sampo euy. Resep pisan teh. Teh aya sakintal gitu. Jika seutik pisan ieu teh. Anjir. Hampang kieu euy. Si Mamat nipu gitu. Uang tempo jerona. Babat. J23 aing capek nanjak si rawek nggawekeun lamun uhuritan mah ku aing mau dianteurkeun ieu teh duh